Bismillahirrahmanirrahim. Nazam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Sayyid Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin tahun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ka-12 April bulan Samsiahna tanggal ka-20 Ari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya mani ngempur di bumi hurung mancur babar taya kakotoran orok lir kenging nyepitan socalir kenging nyipatan sarta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada raruntuhan Nabi Yuswa 5 bulan tos tiasa angkat-angkatan Yuswana 8 bulan tos capetang sasauran Yuswana 10 bulan tos tiasa papanahan ngelehkeun budak nulian tapi tara kumagungan parangina Kangjeng Nabi jatnika pinuh ku puji pinter tur gede kawani sobarnya akasasami keur 4 tahun Yuswana Nabi dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu meulahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngeusikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicaku khotamin Nabi harita Nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sa'diyah ngaran lemburna tamana Nabi kacatur pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun 2 sasi kaunggelkeun keur 6 tahun Yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy
eyangna Abu Thalib nanamina kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa kadalapan tahun eyangna mulih kabatin sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana Abu Thalib kakasihna saderek teges ramana Kangjeng Nabi sering pisan dicandakan negara Syam sok nyandak barang dagangan didinya teh pajeng pisan kaca turun di eta negeri loba pandeta Yahudi sareng pandeta Nasrani nu teu pangjeng Kangjeng Nabi sadayana sasauran ieu jalma moal nyalahan pinabieun akhir zaman Toret Injil geus ngibaran sifat Nabi panganggesan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangkeun panutan lami-lami Kangjeng Nabi disambat ku hiji istri dagangna ka unggal negeri kauntunganna dibagi istri jenengan Khadijah putra Huled nu kateulah nu pangbeungharna di Mekah ka Nabi teh langkung nyaah Siti Khadijah masrahan ka Nabi barang dagangan Maesyarah ngarencangan ka Nabi purah nyareungan kacarios Maesyarah loba papendak nu aneh cicir Nabi nu soleh matak heran kanu kabeh tatangkalan uruk salam mega bodas sok mayungan jeung aya cap kanabian dina salirana pisan papendak Siti Khadijah sareng Mami Maesyarah akhirna Siti Khadijah ka Nabi mundut ditikah harita yuswana Nabi 25 tahun pasti ngadak-ngadak sugih mukti tapi tambah sae ati karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Guha Hiro maranti ibadahna saban wengi di dinya jol kasumpingan Jibril nurunkeun Al-Qur'an kalawan dawuh pangeran Nabi didamel utusan harita yuswana Nabi 40 tahun kawakti diutusku Allah pasti nyebarkeun agama suci anu iman pangheula
Siti Khadijah garwana Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana murang kalih nu nonoman anu pangheulana iman Sayyidina Ali pisan anu jadi tukang adzan Ali lolobana pisan kana Nabi teh ngamusuhan nganiaya ngejailan teu aya pisan ras-rasan Anjeunna teh kungsi ngalih ka nagri Habsi nu tebih di dinya anjeunna linggih kira kenging 3 sasi mulih sholawat ti Habsi kacarios Kangjeng Nabi kenging pohara cocobi kersana nu maha suci uwana sareng garwana pada pupus duanana harita Nabi yuswana kali 50 yuswana geus pupus Siti Khadijah nikah ka Siti Saudah sareng ka Siti Aisyah Ummil Mukminin katelah tidinya kersa pangeran maparinnan kamulyaan ka Nabi nu akhir zaman kakasih nu sifat Rahman nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur numutkeun kaul nu masyhur Kangjeng Nabi teh disaur lempangna teh cara kilat tutunggangan Nabi angkat ti Makkah ka Baitul Maqdis telami ngangge antawis kujamihan teu katawis kersana Gusti nu wacis ti Baitul Maqdis teras nanae ka tangga kancana mirajna teh kasebat ka langit Nabi sumpingna 7 langit sadayana jeung aras nu pangluhurna di sumpingan sadayana kateu surga narakana Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeunna kudu netepan salat muji ka Pangeran kabeh jalmi anu iman sami pada kawajiban salat nanu 5 giliran henteu meunang dikurangan salat eta minangkana dina agama tihangna jalma nu lesot salatna nyata runtuh agamana kacarios dina zaman Mi'rajna Nabi panutan yuswana teh kaleresan 52 jalan kafir Mekah kacaturkeun waktos Nabi nyarioskeun Mi'raj lain dimulyakeun anggur
pada yang serikeun Kangjeng Nabi dialihkeun ka Madinah dimulyakeun sahabat nu pirang-pirang nu jumlahna 3 ngalih teu sewang-sewangan henteu pisan sumoreang tambah kamulyaan Nabi di Madinah asal sepi jadi rame kuno ngaji muji kanu maha suci 10 tahun lamina di Madinah jumenengna agama Islam cahyana sumebar ka mana-mana negeri Mekah di perangan akhirna kaboyong pisan Nabi tambah kemuliaan yakin sanes dan damelan Kopi Yuswa Kangjeng Nabi 63 pasti makamna di hiji negeri di Madinah negeri suci Pala putra Kangjeng Nabi aya 4 anu istri Siti Jenab nu kahiji Ruqayyah nu hiji deui Ummi Kulsum katiluna Siti Fatimah bungsuna Gupi putra nu cikalna Sayyid Qasim nyana mina Sayyid Abdullah laina Ibrahim nu katiluna eta nu genep putrana Siti Khadijah ibuna Sayyid Ibrahim ibuna Maryah jenenganna istri ti Mesir asalna tah kitu turunanana putra nu pameget kabeh pupus keur aralit kabeh nu istri carogena teh para sahabat nu soleh Siti Jenab carogena Abdullah jenenganana Siti Ruqayyah carogena Sayyidna Utsman katahna Siti Ruqayyah hilang anjeunna turun karanjang Ummi Kulsum putri lenjang ditikah gentos nu hilang caroge Siti Fatimah Sayyid Ali nu katelah nu karamallahu wajhah anu kamaskurkeun gagah Gupi putra Kangjeng Nabi 8 pameget istri Siti Umamah jeung Ali ti Siti Jenab kawargi Ari Sayyid Abdullah mah putra ti Siti Ruqayyah putu ti Siti Fatimah aya 5 kabehna teh 3 nu pamegetna teh Sayyid Hasan kasebatna Sayyid Husain kaduana Sayyid Muhsin katiluna
Ummi Kulsum nu istrina ka Sayyid Umar nikahna, Siti Jenab kaduana turut unggelna wartosna. Urang kedah cinta ati katurunan Kangjeng Nabi, poma ulah goreng ati sumawona bari dengki. Rupi mulu rupi mungguh Kangjeng Nabi, nyaahna langkung ti misti ka umatna wanti-wanti, bisi ti soledat ati. Welas asin kanu miskin, sumawona kanu yatim, pada wareku paparin katuangan jeung pasalin. Akuan ka urang kampung, calik sata tangariung, tara angkuh jeung adigung, sanajan ka urang gunung. Anu nyanda kasusahan, udur jeung kapapatenan, ngalayat sareng ngubaran, ngajajabkeun ka kuburan. Manis sareng amis budi, estu misti kaning ati, sajagat teu mendak deui nu sarupi cara Nabi. Rarailir bulan purnama, harisna lir katumbiri, waos lil inten biduri, salira harum tur wangi. Estu kersaning pangeran, sanes seungit di lisan, karinget padanandean, diarang ge sesengitan. Sakitu Nabi mulyana, aya pisan adigungna, angkat pengker sahabatna, kalayan handap asorna. Anggoan keur salumayan, najan nutos ditambalan, kitu deui katuangan, banget pisan dikurangan. Betah dina kamiskinan, sanes margi teu kagenggam, ngahaja bae ngurangan, ngarah karidoan Tuhan. Pirang-pirang mukjizatna, kanabian tawisana, Quran anu kahijina, mukjizat nu pangmulyana. Tangkang perang dauna, disiram tilas amdasna, ngadadak seueur dauna, sarta hirup santerasna. Loba banget hurufna, sarta nolepet susuna, diusap ku panangana, ngadadak juuh susuna. Dina hiji waktos deui, sahabat teu aya cai, teras bae Kangjeng Nabi, mundut cai kanu keuri. Caingan saeutik pisan, kaluar tina panangan, sela-sela ramo pisan, bijil cai mancer pisan. Cai mancer seueur pisan, kaluar
tina panangan sela-sela ramo pisan cekap kerjalmi rebuan kacatur urang Badewi ngadoja ka Kangjeng Nabi nitah nyaur tangkal kai sina ngomong cara jalmi teras kai teh disaur ku Kangjeng Nabi ka masyhur tangkal datang ngagulusur akarna teh digugusur ngadeus ka Kangjeng Nabi uruk salam cara jalmi atos kitu wangsul deui ka tempat asalna deui Badewi ngan henteu heran ninggal eta kaanehan teras bae lebet Islam kana bingangkeun panutan nu sanesna seueur deui Kangjeng Nabi mukjizatna Kangjeng Nabi mun ditilik hiji-hiji keur nyeratna moal mahi ya Allah nu sifat Rahman sim abdi teukeun iman teu aya deui pangeran lian ti anjeunna pisan nu ngadamel bumi alam ka Allah saeusi pisan nu wajib diibadahan teu aya anu nyamian sareng abdi iman deui ka Nabi kakasih Gusti namina teu bireuk deui Muhammad janten habibi nu sifatna perhatian bijaksana jeung budiman bener unggal sasauran sanajan baring guguyon nyebatkeun ka Rasulullah unggal jalma anu kabeh duh panutan anu soleh nu wajib diturutna teh hormat kurang ka anjeunna dina mangsa jumeneungna sareng sabada wafatna eta teu aya benteuna duh Gusti junjunan abdi Sayyid Muhammad Habibi pamugi anjeunna nampi kanu hina diri abdi Nabi umat akhir zaman anu banget panasaran hayang tepang ngadeusan sejaturut serah badan di poe akhir pamugi abdi tiasa ngahiji sareng ibu Rama abdi ngiringan Gusti sawargi